Oke Kang, orang rek nanya ka didinya. Heula mana hayam jeung enog datangna? Coba jelaskeun ku didinya. Sok. Oke, ku abdi rek dijawab masalah eta. Masalah hayam jeung enog heula mana? Eta mah tergantung nyebutkeunana. Lamun heula enog nyebutkeunana, pasti enog nu ti heula. Tapi lamun hayam nyebutkeunana, pasti hayam nu ti heula. Tah kitu keteranganana. Eta mah tergantung nu ngomongna. Bisi can jelas mah sok buktikeun. Cokot hayam jeung enogna. Teu nanaon nu tatangga oge. Terus kumaha carana ngurus hayam ameh alus bisa kajual, dagingna bisa dipencit eta hayam. Oke. Cara ngurus hayam anu alus nya eta urang kudu talaten maraban. Ulah sampai ka tiparak, entong sampai ka poho maraban. Parabna kudu huut atau layar anu alus. Sangkan eta hayam sehat jeung montok dagingna. Bisa kajual, bisa oge dipencit ku urang dibagikeun ka tetangga. Jadi intena mah urang kudu talaten kana eta hayam. Tapi ingat, eta hayam ulah diadukeun sabab ngadu hayam teh hukumna teh haram. Teu meunang ceuk agama oge. Tapi ingat, lamun urang ngurus hayam kade bisikan pepelakan batur. Komo parejeng macokan jagong nu karek ngasek mah. Karunya kanu boga kebona. Jagong karek diasep geus dipacokan. Tah jadi inti nama ngurus hayam teh kudu alus. Parabna jeung kudu dimandian eta hayamna. Omat ulah sampeun ka diadukeun. Sabab ngadu hayam teh ceuk tadi oge haram teu meunang ku agama. Komo bari jeung henteu di paraban mah terlalu.